iya beresin. Mereka kuatkan 2 kali. Ah, anjir abang masuk hujan ya beresin we ayo. Kaluman, kebul meureun kana irung. Tawa gara-gara eta panas beteng gitu. Alah, Ya si Akang, tos di mana Kang? Asa Tanginas. eh naon jabrik? Tos di mana Kang ya Satanginas kieu gok. Alah, alhamdulillah penak. Tos di warung. Dia tos meser eta papir. Oh, pahpir. Nah, teu gaduh pahpir. Daya sehep basa kamari alah sehep. Disungkeunan ku barudak da dijemol bako oge. Alah, karunya teuing. Geus rasa beraeun Kang. 2000 ngedar tos negaya 2000 atuh. Ari sugan teh sapak. Kang nyungkeun atuh abi hiji eta 2 teh. Mana mah. Ya teh urang teh dua-duana jang isuk bekal. Karek aya perlu gitu. Jang stok. Bisi hujan wae ke peuting. Papir beak, eueuh udud. Ngalinting pan hese. Meuli we atuh. Nya tukang wios Kang. Da abi aya pahpir mah bemeser ya ge. Aya bakon Akang. Aya ari bako mah galabag-galabag wae mah. Syukur we tuh bisi we teu aya pamit aya kari meser gitu. Atuh. Ta minta ka maneh mah moal aya nya pastina ge. Urang bako ti mana Kang? Kan biasa ge diberek ku Akang. Dari musim hujan kieu mah kurang atuh we bako teh. Stok teh saeutik kitu. Musim hujan kieu mah pan ngeunah wae udud bako teh. Kang bener jeung Cikopi heueuh. Tah geuningan maneh apa? Tapi tadi panggil teh jeung si Kumrun. Si Kumrun naon kitu? Biar nawarkeun jejer geura alah nu maksa ka urang. Nawarkeun jejer, beuh. Geus nawarkeun deui jejer eta si Kumrun. Biar nawarkeun keor 7 siki cenah yang 50.000. Semurah Kang. Tapi nanya main jual we eta si Kumrun teh. Cenah ngomongna teh pokna teh kieu dek ngaborong balong gitu manehna teh eueuh duit tah. Dana jang miluan ngaborong. Lamun manehna bedo bakal dicarekan ku barudak cenah. Sieun ditampiling pang-pangna mah. Alah, irang ngaborongna cenah ngaborong di mana eta teh Kang? Di Kadungora cenah borongan 1000. Alah anjir. Lain atuh nya mani kuat ka dijual kitu eta jejerna meureunnan manehna ge bakal butuh kitu jejerna rengkeng usupna. Urang ieu teu ngarti si Kumrun mah. Hayang 50.000 beli atuh kumaneh. Kang duit di mana? Jejer ge itu loba tuh Kang. Jejer jadul aya nu panjang aya nu pondok aya urang komplit. Bisi we atuh butuh jejer keor maneh teh. Kari beuli murah sia euy. 50.000 pira ge. Keburu ku Kang Didin. Bakal dibeli kitu ku Kang Didin. Buat teuing da. Sarua pasti bakal butuh jejer. Kana resepeun nguseup sarua atuh. Nya bae we atuh dijual non dibeli ku Kang Didin oge. Loba-loba aja jejer di mana ngajogrog. Kitu. Aku maneh moal dibeli. Moal Kang boro-boro jang meuli jejer euy. Urang sok butuh eta euy. Ning keneh meuli lauk we sakilo. Bener. Nya si Kumrun eta main jual wae. Cih. Lain main jual wae nya. Kaur erek nguseup kitu segala dijual, segala ditawarkeun, ayeuna alasan rek ngaborong kitu Kang.
mana narik ngaborong jeung barudak gitu nu 1000 eta di Kadungora. Deket geuning. Segala dijual jejer kantong harita nawarkeun jejer ka urang teh kitu rieu heueuh. Urang teh teu ngarti. Cek urang mah mun teu boga duit geus we cicing ngajedog teu kudu teu kudu ngajual jejer teu kudu nguseup cicing we siga urang atuh teu boga duit mah di imah tawa ka mana gitu. Urang kira teu ngarti atuh sakumurun mah. Teu kawerek ngontek heueuh. Mun ngontek tawarkeun lah kantong jejer. Teu kitu rieu segala ditawar-tawarkeun. Da si eta mah datana kitu atuh Kang. Mun teu boga duit teh aya nu dek ngaborong atau nu indit ngontek milu. Aya nu rek ka Bandungan hayang milu bari duit teu boga. Eta ge alah mun cik urang mah cicing we atuh. Nguseup mah nu gratis padahal mah di situ cangkuang gitu. Tawa dibageun Gitu pugu-pugu teh mayar ari jios we kana motor ngebut nu penting aya bensin. Tah eta apanan maneh apa meureunnan lauk dibageun ieu eta kumaha bararada ge. Urang ge apal loba dalag euy. Tah adalah lauk sepat nila aya. Betok oge loba maneh teh. Resep maneh lauk betok. Resep atuh Kang lumayan lah. Gorengan mah digoreng garing geuningan Kang. Ayo tuh ya urang ka Bagenit ya. Hayu. Oke atuh Kang poe Minggu Tuh. Urang ge eta bari rek diomean lah motorna. kunaon deui motorna. Ngebuul anjir. Ngebuul di selami miti teh ngebuul. Jadi si asupna teh siga durukan gitu. Nah bisa ngebul. Kurang teh diberesian busi terus karbu. Geus beres di teh surungkeun gitu. Pek teh ngebuul anjir. Siga durukan urang ge teu ngarti. Bawa tuh ke bengkel Kang me beres gitu. Dari ke bengkel mah soranna ku ahlina gitu Kang. Urang bawa we ka bengkel. Jang ke poe Minggu urang useup ka Bagenit jeung urang dek milu maneh nya. Siap wae Kang ke milu lah poe Minggu sugan teu hujan Geus lah urang dek balik heula. kalem aya tuh Kang. Teh dek naeur cai jang ke minum kopi. Nya sok atuh. Geus ayo nya. Sok Kang. Kang Cepot.